Cak, Ra, siap kan? Leon, On. ayo jam. Oke. Kamera, Rolling. audio, On. and action. Desa Ciranggon adalah desa yang sangat indah. Selain indah, Desa Ciranggon juga mempunyai Ulang. Rolling and action. Desa Ciranggon adalah desa yang sangat indah. Selain indah, Desa Ciranggon juga mempunyai Bocor. Mang tuh mang, keur syuting ieu teh. Hor. Keur syuting marane. Asbar aing keur naon marane teh barudak. Hayu Gus, lanjut. Lanjut teh. Ulang. Kamera guys on. Rolling and action. Desa Ciranggon adalah desa yang sangat indah. Selain indah, Desa Ciranggon juga mempunyai keragaman yang sangat luar biasa. Oke, cut. Ri, aman Ri. Kare kodak. A film by Caca, directed by Ari. Sirung Production mempersembahkan. Kari arurang bakal lilajon ke jelema loba dak. Anjing. Production pisan. Hiji-hiji mimpi, di sekian banyak mimpi arurang, bakal kacapai hiji-hiji. Arurang ulah nepi dieu nya. Arurang lempang bareng. Sukses oge kudu babarengan. Arurang dididik lain saker jadi jelema pecundang. Tapi dididik saker jadi pejuang. Terlucu lamun urang kudu nyerah atas naon geus di jalanan ku arurang. Selesaikeun hiji-hiji. Naon nu kudu diselesaikeun? Sirung Production. Sukses. Rek mulai jam barari. Geus 3 jam ya tuh mulai. Ra, emang si Caca tadi samper tadi? Disamperi, cuma sahur Mama Caca terus angkat ti payun. Nyariosna bade syuting. Kerma telepon ditolakan wae deh. Ri, emang tuh bisa gitu lah mulai syuting tanpa si Caca? Kumarek bisa jalan jang. Sedangkan nunyan skripnya kan si Caca. Yang dia kan emang bagian Caca nu kudu syuting. Li, terakhir shot si Caca diantarin kemana kan? Heuri. Tapi datang ngomong nanaon. Siga biasa nawe gitu. Yakin mana Li? Yakin Rik. Kiraku kondisi kosi orang kudu ngebohong. Cak, rekam mana Cak? Cak. Nah Cak itu. Teu naon Ri. Hampura. Caca buru-buru. Kamari kunon Caca teu datang Cak. Ari jeung barudak narungguan Caca syuting. Cak. Beri penjelasan Cak. Caca inget kan kamari ngomong naon? Arurang lempang bareng. Sukses oge kudu babarengan kan? Tapi nah ayeuna Caca kieu. Kunaon Cak? Ri, ku Caca diberi penjelasan. Tapi Caca tidak bisa memberi alasan. Caca mau bisa babarengan berjuang diri. Hampura. Tapi kunaon Cak?
Arurang ulah nepi dieu nya. Arurang lempang bareng. Sukses oge kudu babarengan. Arurang dididik lain saker jadi jelema pecundang, tapi dididik saker jadi pejuang. Terlucu lamun urang kudu nyerah atas naon geus dijalaneun ku arurang. Opat poe deui. Hajat bumi dan seorang bakal terselenggara. Tapi kayaan malah kos kieu. Tong Boro bisa ngabuktikeun. Bahkan jalan oge henteu. Fokus ke hareup. Tong terlalu dipikiran nunggu sembung lempang bareng. Urang yakin, najan tanpa si Caca, arurang masih bisa jalan, Ri. Kumaha li? Kumaha? Urang ngarasa teu mampu lamun di DU si Caca. Lalaunan, bebarengan pasti bisa, Ri. Bisa. Kamera, Rolling. Kelak, Ri. Maksudnya kumaha sih alurna? Tengah tuh, Ra. Orang benar-benar ngerasa buntu pisan. Coba lamun di si Caca, pasti bakal lancar-lancar wae, Ra. Malah urang, Ri. Lamun maneh terus-terusan ngarepkeun jelema numbung lempang bareng di dieu. Ri, mana ngarepkeun si Caca berkarya di dieu? Atau emang mana boga rasa ka si Caca sih, Ri? Maksud sia naon jangan ngomong gitu. Kumaha oge aing wajar mertahankeun si Caca di dieu. Tanpa si Caca, arurang mau bakal lebih dieu. Tapi secara tidak langsung mana teu ngargaan arurang aya di dieu, Ri. Sebenarnya mana nganggap arurang aya teh jadi dieu. Lamun mana nganggap arurang aya di dieu, hayu jalan deui. Tapi lamun mana yang ngerasa geus bisa jalan tanpa aya si Caca, hampura urang mangkat, Ri. Buang-buang waktu. Li, Ra, mangkat. Kamera.
mana Ri? Banda batur eta teh. Banda batur. Lamun geus kieu kudu kumaha? Saha nu rek tanggung jawab? Belaan naon kituan teh? Ameh naon? Jawab. Lain malah ceurik. Sutang suting jiga nu heueuh. Geus kieu mah kolot-kolot keneh. Pak, bisa deh sih pak. Sekali we pak ngadukung naon nu dilakukan ku Ari pak. Iraha bapak bisa ngedukung anak pak. Ari lain budak leutik pak. Lain. Beresan ku sia sorangan. Lamun ngarasa geus bisa sorangan. Ri, kamera leungit. Nah, jadi kieu kajadian Ri. Terus ayeuna kumaha pertanggungjawabanana? Eta kan kamera menang nyewa Ri. Kunaon Ari taledor? Naon Cak? Coba sekali ngomong. Orang teledor. Mana sadar tuh si Cak IKB gara-gara saha? Ada orang bisa ributnya gara-gara saha? Gara-gara mana Cak? Terus ayeuna main datang kadi cuman rek ngomong orang teledor. Seberharga eta Cak, kamera menang nyewa. Tibatan ngimpi-ngimpi orang nu kumaha dihancurkeun. Maka Cak, jika gua hancur kabeh, tong mikirin kamera. Emang tanggung jawab orang Cak. Sebenarnya kamari orang gitu cuma yang nyadarkan si Ari bahwa orang bisa tetap jalan tanpa si Cacage. Nah ayeuna nepi kakinya. Kumanya proyek orang. Asa teu mungkin namun karyana kieu karya orang bisa dilalajuan ku batur. Mana masih yakin tuh sih bahwa orang bisa membuktikan ka jelema loba bahwa orang bisa berkarya. Teuing kunaon? Di hati letik orang justru aya keyakinan masih gede bahwa orang bisa. Stroke naon Din? Entol sang dipikiran Ri. Lanjutkan berkaryananya. Ari jeung barudak hampir berhasil. Ulah nyerah nepi dieu. Iya menang tisa Din. Keun bae. Kayak ku Ari diusahakeun. Ari mau nggawa utang ka sasaha Din. Ti jelema nu nyaka Ari jeung nyaka barudak Ri. Dinu perjalanan hirup mah nuarana labu jigana geus biasa. Tingali budak letik nuker diajar lempang. Sering labuh. Tapi manehna udang deui. Karena manehna yang bisa lompat. Ri, lamun mana yang gancang? Sok lompat sorangan. Lamun mana hayang gede? Hayu lempang bebarengan diri. Hirup selalu diberatkan ku pilihan Ri. Masih aya babaraha poe deui. Kabeh can terlambat. Hayu urang udak deui mimpi-mimpi arurang. Le, Jang, Ra. Ternyata marane bener-bener babaturan orang. Kamari marane ngarambah ka orang teh lain karena kesel kan. Akhirnya orang sadar. Kamari marane ngambah ka orang teh karena rasakannya amarane ke orang kan. Hampura orangnya. Dini milu kan. Dengan senang hati Ri. Kasadayana Dini ring diajar berkarya barengnya di dieu.
Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, acara salajengna nyaeta Lalajo film pendek. Di mana film pendek ieu nyaeta karya budak lembur urang anu judulna Sirung Production. Keprok bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillah. Kabain hasilna gede. Menangkan oke pasti hasil. Jang, ayo gerak mulai. Oke. Duh, ampura. Urang butuh batur, tapi ulah tergantung ka batur. Urang kudu babarengan. Cukup ya, Cak. Mulai isukan Caca fokus persiapan saker kuliah. Diajar nu bener. Lain hayo wes syutingan gitu. Moal aya ujungna, Cak. Moal aya. Ayah nu teu sapamikiran, aya oge nu geus rubah tujuan, aya anu teu diizinan. Tingali pare itu. Pare eta dipanen pada waktuna. Tapi seiring berjalannya waktu, pare eta silungan deui dengan alami, bahkan jauh lebih HD, karena bener-bener mau tekar tanpa aya paksaan. Dini dekan lempang berkarya bebarengan jeung arurang di dieu. Bunga pisan. Lamun Dini tiasa diajar berkarya bareng di dieu, tapi ulah pokeun Cacanya. Dini apal kumaha gedena rasa Caca seker Sirung Production ieu. Gara-gara Caca, Din, Kabe jadi kieu. Caca teh bisa maturan barudak nepi ka beres. Padahal Caca jeung barudak boga harapan gede di proyek eta. Omat ulah jadi ngewa. Ulah sieun ku sepi, ulah eleh ku nyeri, sing yakin bakal sirungan deui. Isuk aya hiji nu pamit ridoan manehna indi, najan sarua tujuan bisa jadi beda jalan.